Sok aneh zaman kiwari mah, zaman ayeuna gitu nya sagala teh nu salah dibenerkeun, gireun anu bener teh haye we disalahkeun. Hai, assalamualaikum. Contohna kitu nya lamun nu tos nikah lami gitu nya teh acan gaduh budak disebutna teh cenah eta mah salakina mandul meureun, tahu awewena nu mandul. Tapi giliran anu hamil ti heula teu acan nikah tapi dipuja-puja, diagul-agul ceuk bahasa Sunda namanya dibelaan. Kunaon bisa nyebut kaos kitu? Soalnya kan kealamanku sorangan gitu nya pernah ngarasakeun di posisi ieu. Kayak gitu rerencangan teh abi carita masalahna teh kieu sami kaos nu dicaritakeun. Jadi we ingat ka diri sorangan pernah ngalaman gitu nya. Padahal mada nu tos nikah lami ge teh hayang lain teh hayang gitu nya gaduh budak atupan kumaha deui nya. Da teu acan dipasihan, abi ge sami kaos kitu batur ge sami. Cuman abi mah pernah di posisi ieu tara ngalawan diomong ku batur naon-naon ge paling senyum gitu nya da hoream gitu nya ngalayanana. Soalna lamun dilayanan mah lain matak pi beneran gitu nya malah mantak jeuri hatekeun we antep nu penting mah engke gawe babalas ieu ti Gusti Allah cek pikiran abi mah gitu nya. Karena ngadangukeun rerencangan abi curhat teh malah jantenna sedih gitu nya. Kok bisa jelema kos kitu asal pisan ngomong teh asa jeplak teu mikirkeun perasaan batur gitu nya. Coba lamun posisi manehna di posisi baturan abi pasti manehna gawe nyeri hate meureun dikitukeun teh. Untungna ari babaturan abi mah nya jelemana anu jalmina teh wanian gitu nya eta mah dilawan sarua jadi we perang dunia kalima pan di tukang sayur teh dan nyaresna teh nu jadi tukang sayur pan. Lah tos cerita ka kaler ka kidul ka kulon ieu teh tadi teh abi balanja meser tahu sabungkusnya 5.000 tahu Sumedang terus meser labu airna we 7.000. Tah tahu Sumedang na teh eusina 10 da 500-an nya. Nah kanggo labu airna teh kopi bade di sayur kuning we kuah kuning gitu nya. Tujuh pertama kalina gitu nya masak labu air abi kan teu terang eta jeung si kina ku abi teh diasakan jadi we rasana teh aneh nanti kekeletrukan teh enak rasana teh aya pait-paitan gitu nya. Ayeuna mah tos terang jadi we si kina teh ku abi dipiceunan. Ieu si goreng tempe sareng tahuna ge nya ku abi dipindahkeun ka piring tah ieu teh tempe sesa enjing-enjing sarapan ku abi digoreng we sakantenan. Ieu sayur labu airna ge tos asaknya lanjut we dipareuman ieu teh bade dipindahkeun we kana naon teh kana mangkok tadi ku abi tos dicek kitu nya tos keneh teh wanteuna. Dinten enam abi teh ngan masak tahu tempe goreng sareng sayur labu air kitu nya di bumbu kuning sakieu ge alhamdulillah ieu teh seger pisan. Ku sabab tadi teh kurang lada jadi ku abi teh ditambahan cengek kuluntungan nya ami engke teh tinggal ngamam we hayu cuang emam.